Berarti HP bukan channelnya AA Muhibah Kru. Mama ibu sok ngatur subscribe ya, subscribe. Nah gratis kieu lain. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Alhamdulillahilladzi ja'alal auladahumul amanah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Al-ayat sadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradih. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adibu auladakum ala salasi hisalin, hubbillah wa hubbi nabiyyikum wa qiraatil Qur'an. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil lembur naon ieu namina daramang urang leles. Masya Allah, iya neng-neng santri sareng ibu-ibu urang leles meuni gareulis sawareh. Ibu-ibuna alhamdulillah sarolihah urang leles mah kersa di jari lebab sakalian keur pangajian mah da uih ngaos mah pasti kerudung ibu teh dialung dahareud bayeung sae neng lamun istri ditiung wae awon piraku keur dikeramas dititiung Sallu ala Nabi Muhammad. Ieu tos biasa dileles pangaosan ieu jamaahna seueur kieu biasa tos biasa dileles upami mubalik di payun nuju ceramah tara dibere cai tos biasa. Niti wanci nu mustari kersaning Rabbul Izzati nyarengan ka urang sadaya dina ieu wengi. Tiasa kampelariung jalmi-jalmi nu jumlahna leuwih ti hiji. Sanajan nu hadir ieu jalmi benten-benten profesi oge benten-benten potensi. Di antawis nu hadir pamegat silareng istri, kaum buruh pagawe negeri, padagang sareng patani. Dina ieu wengi seueur para ulama sareng para kiai oge pamuda sareng pamudi. Bahkan di oyoban dina ieu ngaji ku pemain inti nu geus teu birek deui dina ngaji lolobana nu hadir iwalti aki-aki jeung nini anu ridho angkat ti masing-masing bumi sanajan tepikeun kaningalkeun sinetron Ikatan Cinta di RCTI. Maksad bade milari pangarti ngabandungan ceramah ti hiji istri nu asalna ti Pangandaran katelahna ti Parigi sanajan tepikeun kawanci kiwari can aya nu mere cai. Mugi-mugi sadaya jalmi nu hadir dina ieu wengi sing payus mungguh Gusti di dunia urang jadi jalmi anu sajati, mugi-mugi di akhirat jaradi ahli sawargi. Kurang kompak amina. Tadi mun arek ge lain ayeuna jeung anu nyorak teh aneh abdi mati tadi ieu teh ngan we awewe. Giliran nu dihandap aya bapak-bapak katuhun abdi si akang makal arudud bari malalong. Bingung akang teh jentulna aya jalmina aya disebut ceng-celengan da arusik. Nah geuning akang teh tadi teh nyorak-nyorak sok aya nama urang papaitan kang sareng abdi lamun akang bade nyorak kaluarkeun suara akang mun rek maot sing puguh sakali Bu Neng, Pak,
tabong ngaji sisi kebon ngagarawan bapak-bapak mapa kalah karareung tapi wios ketang bapak abdi mau nyarekan ke akang da yakin jelas di mana-mana semarakna suasana malain ku lalaki tapi ku awe nu angkat ngaji ka dieu oge geuning ayeuna lolobana nu garaneng dina pangajian nu sok rariweuh ku pakaian nu sok alak ilik kana pakaian batur nu sok manyun lamun salaki teu boga duit nu sok nganyuk tara bebeja ka salaki budak cerik oge di aisna ku samping neng pokona malah hidup awewe sing tarik atuh hidup awewe salah neng iya santri di mana atuh tong molotot atuh biasa we nyarekan pokona mah hidup santri neng sing betah di pasantrennya uyos baru dug oge da eta mah ciri khas santri mata ibu-ibu lamun gaduh putra di ka pasantrenkeun ulah sok nyebut moal budak abdi mah moal di ka pasantrenkeun bisi budug tong gagabah bu haji ge bisa kieu teh ladang budug ieu teh tah bisa teu percaya mah tur teh pinuh urut budug ieu teh alhamdulillah syariat tina budug tiasa hadir di payunan urang urang Leles Kabupaten Desa Kutakasari naon ampura atunya da Bu Haji maki ari ngaos da can tuang teh sok balelol Desa Pusaka Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat Negara Kesatuan Republik Masya Allah ujung dunia ieu mah nya jalan ge lah teh geus niriweuh pokona mah ka dieu mah doakeun nya Bu Haji sing jadi presiden pokona mah lamun jadi presiden ti Bandung ka dieu rek nyeun jalan layang janji Bu Haji mah da moal jadi presiden oge Allahumma sholli wa sallim wa barik laminya cai teh pamuja dina jero dada ngajadikeun panghias rasa pamagere jiwa ngajadikeun panguat pondasi pangdadal iman jeung takwa kersakumna jalma nu kumelendang di alam dunia kalabat urang sadaya nu hadir dina wengi ayeuna samalah ieu jalma nu hadirna rupa-rupa jumlahna leuwih ti 2 sanajan beda-beda kabisa jeung kaboga di antara nu hadirna ibu-ibu bapak-bapak para jemaah para ulama tokoh masyarakat terkemuka rakyat aparat desa di hadiran ku jajaka jeung wanoja di oyoban kududa jeung randa maksad daya kajaba urang rek ngabdikeun diri ka Gusti Allah Ta'ala ku jalan ibadah nu samampuna muga-muga ngalangkungan ieu acara nu dipolah ku Sohibul Hajat ti anggalna sing payus munggu Allah Ta'ala di dunia urang jara di jalma anu bagja bari tarakwa muga-muga di akhirat sadaya jara di ahli surga ya Rabbal Allahumma sholli wa sallim wa barik sholawat heula neng siap sholawat Salatullah salamullah ala Taha Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah izinkan ayah izinkan ibu di bawah kibaran bendera NU majulah ayo maju serba-serbu tidak sebelum kita yang menang walau darah menetes di medan perang demi agama prajurit pembela Rasulullah bangkitlah semuanya satukan hati ajib demi agama dan tercinta kematian Salatullah ala Taha Salatullah
Allahumma sholli wa sallim wa barik. Master of ceremony kahartiin teh neng paingan olohok da eta mah tuh sanes bahasa urang leles. Master of ceremony mah bahasa neng apal henteu Inggris neng terang Inggris aduh hey gede cicing dia cicing gek cicing atuh calik na sing laras atuh calik na dak gitu tah sila gitu belah payun muasan belah payun hey jang sanami Ihsan jang Ihsan cicingnya entong kahanap lamun kubu haji can dipiwarang kahanap sabab ieu cai can dibuka tanggung jawab jang Ihsan keheula ieu cai teh 2 botol atuh mun eueuh pilieun herang wungkul sing pugu ieu teh saha nu rek diubaran teh saha nu rek ditamaan teh ngaranna sing pugu bina sing pugu bintina sing pugu Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik Aisan hey Aisan jangan waka turunnya ulah waka turun itu pokoknya mah lamun kubu haji can dipi orang turun siap atuh nyora siap Allahumma sholli wa sallim wa barik mudah-mudahan yuk budak ieu sing ditampi iman Islam nanya amin atuh nya kolot budak kitu nya sabaraha tahun awas ibu sekalipun fisik seperti ini kan Allah yang menciptakan ulah sok usil di hadapan Allah mah mungkin orang ini yang mulia ece dibandingkeun jeung abdi mah hey tungkul tangga Master of ceremony nih aki-aki sok nyebutna protokol mun budak ngora pengatur waktu panata calagara penertib wanci anu kusim kuring dipihormat para kiai para ajengan nu tara takabur di ajeng-ajeng dina riungan utami para kiai nu tara pakiaki ajeng batur salemah cai wabil khusus kasepuhan pimpinan pondok pesantren nu aya di Leles pasantren naon neng Babu Salam iya pasantren naon ieu naon neng Raudotul Aulad pokoknya mah masya Allah ternyata Leles itu kota pesantren kota santri tepuk tangan buat santri semuanya tungkul wae san Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik wabil khusus kersana sahibul hajat sahibul walimah anu teu acan apal namina saya sahibul hajat teh Bapak Haji Nokus selaku lurah desa Pusaka Sari ibuna bojona saha Ibu Rika ieu rarepeh wae nu di tukang teh panganten hitan Ananda saha jang Isan Bayu oh Bayu saha Bayu panganten hitan Ananda Bayu atos di hitana teh acan kayak jadi robah kieu Ananda Bayu atos di hitana ari Pak Haji Nokusna atos iya nu gigireun entos acan jamaah sadayana bapak-bapak ibu-ibu hadirin rahimakumullah waktos parantos jam 11:30 kurang sajam setengah ari di dieu neng upami pangaosan sok lami atawa sakedap sok aya di dieu pangaosan mingguan bulanan marhabaan sholawatan mun aya nu marawat sok tarahlil teu bisa nu marawat hi atuh maknya nu marawat tarahlil aya nu hirup arudud
Ieu ngaosna bade panjang bade ponok. Neng resep kanu panjang resep kanu ponok. Astagfirullah. Iki maksudna neng puyos ngaosna ponok asal ilmu tiasa diamalkeun dina ibadah urang sapopoe da keur Bu Haji mah ngaosna wios ponok asal balik menang amal neng lain amplop amplop supaya tidak banyak mengulur waktu membuang kalam sesuai dengan hiji kaidah di lalatul kalami li azli tobi qali muqtadol hali wa qad tawaffaq, di mana pembicaraan yang paling objektif adalah pembicaraan yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Oleh karena itu rasanya tidak ada satu kalimat yang pantas dipanjatkan di malam ini terkecuali bantuan dan capek terkecuali doa yang paling utama wabil khusus buat Ananda Bayu panganten hitan, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Ibu Ramana Pak Haji Nokus sarang Ibu Haji Soibul Hajat eta teh nu ngonang abdi da kedah nama jadwal abdi wengi ayeuna teh ka Garut kunaon teh ka Garut aya acara jeung teu aya nu ngonang jadi mending keneh ka dieu puguh ka dieu mah dionang ku Pak Haji yakin ka dieu mah abdi bakal loba dulur neng itu astagfirullah nah santri-santri mitnah geuning loba dulur ari geus loba dulur mah pasti abdi wangsul ti dia Bu Haji bakal menang doa neng mitnah wae Pak Haji Nokus doakan pengorbanan Pak Haji sareng ibu dina acara syukuran putrana ieu masangkeun panggung lage meuni keung sieun tara biasa Bu Haji mah dipasian panggung meuni gagah wadol emang abdi edan gitu jika kamari di Indramayu neng Bu Haji kieu panggung teh agung gagah naroskeun panasaran kanu hajat mang si teh panggung meuni wadal-wadal teuing da tara aya mu balik edan punten cenah Bu Haji bapak teh uih na ngapongdut naon ari pongdut neng lain ari pongdut teh jelema ompong gendut ternyata si horeng nu hajat teh tos nangap artis nage Lesti Kejora di Jakarta panasaran ibu abdi naroskeun bapak sabaraha ari mayar Lesti ternyata tidak murah Lesti itu dibayarna 150 juta nalangsa Bu Haji neng ceurik hareup penuh hajat Lesti menipayu 150 juta ngabandingkeun nasib jeung Bu Haji meuni beda Bu Haji macan pernah kuno hajat diberi 150 juta da ka dieu ge abdi ka Pak Haji Nokus sayang 10 juta ge ditawar deui tapi kena ketang teh naon da Bu Haji mah ka dieu ridho tujuan ka dieu Bu Haji sanes bade neangan duit da Bu Haji mah teu leungit duit mohon komo upami ti dieu wangsul Bu Haji di kardusan ih alim toyong di kardusan ilas karena Allah ridho bade naon Bu Haji ka dieu tujuan anu utami Bu Haji ka dieu hoyong kenging amal amplop wae hoyong kenging amal Allahumma sholli wa sallim wa barik ngaosna hayu urang singkat padat melekat nu penting tong hilap neng ke uih ti dieu nyana ilmu anu manfaat lain berkat kieu ari ngaji jeung ahli barang dahar teh kana berkat wae hidup berkat teh pokona Allahumma sholli wa sallim wa barik terkecuali doa wabil khusus buat Soibul Hajat Bapak Haji Nokus pengorbananana mudah-mudahan sing janten catatan amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala amin doa deui kanggo para kiai para ajengan khusus kanggo pimpinan pondok pesantren doakeun neng guru urang sadayana anu gaduh pesantren para kiai para ustad para ustadah mudah-mudahan ku Allah diparanjangkeun yuswana amin dayakin ibu pakuna Leles pakuna Cianjur pakuna desa Pusakasari adalah para para kiai para aja Nabi tos teu aya nu diwariskeun ku Nabi adalah ulama al ulama warasatul anbiya ulama itu adalah pewaris para nabi
Man akramal ulama faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah dakhala jannah. Siapa orang yang cinta kepada Nabi, maka siapa orang yang cinta kepada ulama, maka sama dengan cinta kepada Nabi. Cinta ke Nabi sami jeung cinta ka Allah. Jalmi nu cinta ka Allah dakhala jannah, surga jaminannya. Masya luar neng hoyong ka surga. Ibu nu dipengker hoyong ka surga. Bapak hoyong ka surga. Masa eutik si bapak mah hayang kana neraka meureun. Hoyong ka surga. Apal jalan keur ka surga ne. Oh, kurang diwartosan ku Bu Haji sarangan ku sadarea. Ka mana mah ece jalan lain kitu. Nyatarik bari salah. Ka mana mah neng jalan ka Jogja. Oh, kadia mah akang ka palihwetan. Ka mana mah ibi jalan ka surga. Kadia mah alah neng ka Panganaran. Astagfirullah. Neng nah hati mana eta mangi hadisna? Neng ti mana eta mangi dalil jalan ka surga ka Panganaran? Astagfirullah neng. Mas santren teng waka eureun teu apa jalan ka surga. Biar aku jalan ka surga ka Panganaran teh jemaah. Balikan deui ka Pangaji. Ka mana mah ece jalan. Sok kaluarkeun awas nu teu nyorak nyeri huntu. Ka dieu mah isan. Tong kapalik wetan. Ka mana mah ibi jalan ka surga. Ka dieu mah alah neng ka pangajian. Kurang kompak tempona sing akur tungtungna. Ka pangajian tuluk tuk tah. Neng eta kusaha di piwarang nyebut jreng. Itu mani ungeuk jeung beheung-beheung. Neng eta di piwarang kusaha nyebut jreng. Oh, meureun si Neng mati pondok teh tadi ti kobong ka dieu teh geus aya ngarencana wayah kirek nyebut jrengnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Makana doakeun para kiai sing sarehat paranjang yuswana amin. Amin. Ibu masih butuh teu ku kiai? Neng butuh teu ku ajengan? Neng butuh teu ku para ulama? Makana ya Allah abdi mah daripada kiai mau tipayun, daripada ajengan pupus tipayun, daripada ajengan ngantunkeun tipayun. Uyos Pak RT we heula. Aya Pak RT. Mana Pak RT coba menampakkan diri. Kapan ari rumah sajalmi mah lamun ngaji teh sok katingali nemrak dinu caraang. Tah lamun dinu poek mah jurig. Itu jadi lamun RT teu kaciri berarti RT teh nyumput. Astagfirullahaladzim. Teu sopan si Neng ka RT nyebut jurig. Ya Allah Pak RT ya santri kudu diarin push. Bawa ke rumah sakit. Nah, teu eling atuh ka RT nyebut jurig. Eta mah nyum. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Sallu ala Nabi Muhammad. Iya neng santri mudah-mudahan sing bareta di pasantren karing ilmu anu mangfaat. Tangke lamun kiai tos daya, ulama tos daya, neng nu bakal jadi penerus. Sabab santri adalah subanul yaum, rizalul ghad. Santri itu adalah ulama untuk di masa yang akan datang. Hidup santri. Hidup santri. Man ana man kaipama aku man ana kaipama hubbukum semuanya. Ajib bersuara yang di bawah.
sholli wa sallim wa barik alaihi. Tiada lain yang pantas kita panjatkan di malam ini hanyalah terkecuali Acan didoakan mudah-mudahan ya jamaah nu hadir sadayana sing baragja saralamat dunia akhirat amin amin. Hoyong neng bagja dunia akhirat, ibu hoyong bahagia dunia akhirat. Syaratna gampang, hoyong bagja dunia akhirat sing loba duit sing loba bu butuh henteu ku duit neng prayogi teu artos beuki teu kana duit nu beuki mari nyuh ya ngan duit di dia sanes duit gambar monyet tapi duit singkatan tina DUIT D na doa U na usaha I na iman T na tak kedah neng urang ngadua ke Allah merupakan satu ungkapan bahwa betapa manusia ini adalah sangat lemah dibere ku Allah halodo panjang taya hiji jalmi nu mampu nyieun cai aya oge nu bisa nyieun hujan tapi kudu make biaya gede jalmi nu tara daek ngadua ka Allah disebut jalmi berarti teu butuh ku Gusti paingan dauhan Nabi la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu darratin min kibrin haram jalmi lebat ke surga siapa saja orangnya yang di dalam dadanya tertanam rasa sombong rasa superiority komplit rasa takabur sanajan segede kekebul tipung haram untuk masuk surga naudzubillahi min makana kade nu beunghar ulah sombong ku beunghar neng nu geulis ulah sombong ku geulis geulis teh ayeuna neng teh parawan keneh salira ge sae keneh ditilik ti gigir leungik ditetep ti hareup disawang ti tukang isukan mah neng teh bakal berubah tos nikah status neng sanes parawan jadi pamajikan tos jadi pamajikan Allah awewe awak teh pejet komo dikereuyeuh bareu hamil we 8 bulan teu puguh make baju kabaya jiga orai kadut diuk dina kursi percis cengcelengan si Semar sare bingung nang karak cangkeng benang nyangigir sieun bahe nangkub sieun bitu atuh darek teh sieun bitu kumaha neng isukan ka halaman lamun nuju hamil nangkuban bobo da tarang teh jeung suku teh ngangkang patuangan nu antel kana kasur mata kala ungklek-ungklekan jujulautan jiga odong-odong pamajikan sare nangkuban teh kang ungklek kabadug we suku pamajikan ku salakin ada muter jiga gangsing mun neng sae ayeuna salira ala payudara neuhner isukan maneng geus nikah komo geus gaduh budak mah moal neuhner deui ditoel ge teu oyag-oyag dibawa nang karak ge jiga ceplok nog nampuyak dibawa ngarengkol keplok dibawa dongkot jiga salendro dikenyot ge kalah nyelap na huntu keun bae bapak hitung-hitung dahar basa urat teh lah Allahumma sholli wa sallim wa barik ulah paingannya seorang orang Eropa if you can accept the decision don't live in the domain of Allah decision first you want to call off from his domain the domain outside at least domain is non-existent kaharti henteu sami buat jiga henteu eta ge meunang ngapalkeun sakitu-kituna paranti pidato lumayan pajinokus piduiteun neng saur Allah jelema rek sombong kalau silakan jelema rek takabur kalau silakan tapi cekalotong daek cicing di daerah kakawasan Allah bapak diusir ku pamarentah yang bingung ini ke luar negeri ke Brazil balik deui ke Burujul atau ke Korea balik deui ke Cikareo tapi diusir ku Allah di alam dunia ia terhadap orang-orang yang sombong falyakhruj min tahtis samai wal yatlub rabban siwai kalian keluar dari kolong langit dan cari Tuhan selain daripada kami aya moal ibu Tuhan selain Allah neng aya moal Tuhan selain Allah makana urang mengpengker hirup ken bantu mana tuh cabe mengpengker hirup iya nu diparayun nu digaligir kieu ya barade maot moal neng bade maot sok atuh mangga ayeuna ieu bisi majar bu haji ngoretkeun sok mangga urang maot babarengan ayeuna mengpeng seueur batur aya nu mulasara sadayana ge pasti bakal mah orang kaya mati raja-raja rakyat biasa Pak RT Pak RW Pak Lurah Pak Kiai astagfirullah Kak Kiai nyebut mati Kak Kiai mapup kunaon ieu entong sinangah yang kieu Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik
aya naon balikeun atuh tah gitu nuhunnya terus tong dioprek deui dumakeun neng tukang salon sing ka surga ka surgana teh sing bareng jeung salon-salona salah ya tim grup hadroh Ducati pesantren mana ti Bandung oh masih Cianjur isukan teh di akhirat teh bakal dihisab dah panangan teh ke da eta pananganna dianggo nakolan we kulit eta teh kulit teh aya nu gaduhna sapi jadi isukan ate ditubrukan ku sapi Allahumma shalli wa sallim wa barik pasti semuanya akan menghadapi maut jeger modar pejabat kiai pupus awas menyebut paeh ka kiai manya teu bisul sakuriling awak Allahumma shalli wa sallim wa barik eling dulur pinter ibadah ulah berang peting ulah lebisina kaboro pae bisina kaboro pae salatullah ala taha salatullah salat ibu-ibu ulah ereh ku barudak semangat bila ala yasin lah horeng maut borosok di datang na temerenya ngageretek tempo ngageretek taya tempo salatullah Rena mau kemana sulillah salatullah salat ala yasin billah ala yasin bibillah hai ibu bapak sok atuh keluar gitu hai ibu bapak yuk maca sholawat hey neng tak akur hai neng yuk maca sholawat hey oh dak si neng mah ari mah ditarik sa neng terus gaduh acan aduh ya teh grup jomblo tenang jomblo kuat jomblo geus karahaan perbanyak membaca sholawat jodoh akan datang dengan tepat dan tidak mungkin salah alamat Allahumma shalli wa sallim wa barik tapi ingat keur ngaos neng tong waka bercin ari cinta teh naon bobogo gitu da Bu Haji ge baheula tidak pernah mengalami bobogohan jadi nyaan Bu Haji mah langsung bogoh nyaan cangkelon cicing Allahumma shalli wa sallim wa barik Alpiah sing tamatela sorop sing tamatela Johar Maknun sing tamatela ari ku cinta mah da engke sok hese nalar ge jadi lain katungkul ku nalar Alpiah tapi ku cin kasaha tuh karena kalau cinta sudah melekat tai kotok asa coklat kalau cinta sudah bersemi cacing tanah terasa indomie kalau cinta sudah membarat tai ucing ge asa pedak bohong wadul manya teh ucing asa pedak anger we teh ucing mah kumaha tuh apalon si neng mah nah tuh neng tamarakan unggal poe ngaletakan teh ucing beuting pahit hai neng yuk maca sholawat hey yuk maca sholawat meraih syafaat Nabi Muhammad berkah sholawat maksiat minggat berkah sholawat jodoh mendekat berkah sholawat badan jadi sehat berkah sholawat rezeki berkah para sahabat yuk maca sholawat
para sahabat, yuk maca sholawat agar selamat dunia akhirat. Hai ibu bapak, yuk maca sholawat. Hei aki-aki, yuk maca sholawat. Hei nini, yuk maca sholawat meraih syafaat Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yuk ibu balikan deui kembali ke lab. Jangan dulu kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Ketika bibir pecah, tenggorokan kering, itu tandanya kurang susu. Hei, susu. Masya Allah, susuna duka amis duka henteu ieu. Masalahna gelasna agung caina pinuh, susuna sabungkus. Bismillahirrahmanirrahim. Tingali ari caina susu kita nah gamarna coklat kita. Berarti ya teh teu nyambungnya, teu muktadol hal gitu. Ari gelas coklat kita ari jorna susu. Bismillah. Aduh, teu amis han. Hei. Terus nikah teh acan. Daftar atuh Neng. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yuk hiji urang hoyong bahagia, hoyong salamat kudu daek ngadu. Nu kadua kudu daek usaha. Ari urang mah kadangkala bagja hayang bahagia hayang usaha. Sarua jeung melak meureun dina tanah sugan dicebor ku lamun nu melakna manawi buahna teh cadu lamun teu buah panginten. Islam does not belong to the lazy people who just wait for the miracle from the sky. Islam bukan agama hayalan, bukan agama lamunan hanya menghitung bintang di angkasa dan menunggu turun keajaiban dari langit. Tapi Islam kudu berusaha bagaimana caranya untuk mencetak supaya hirup bagja dunia. Iya Bapak Haji Nokus, iya keur kieu teh usaha. Hoyong salamat aranjeuna dunia akhirat, putrana hoyong saro. Apakah Pak Haji Nokus dengan banyaknya harta yang dikorbankan, dayakin ieu teh moal cekap puluhan juta. Tenda mahal, panggung mahal, tuh tingali tenda nage gaya panggarayot juga sayang odeng. Iya teh Pak Haji Nokus teh keur usaha, hoyong putrana soleh, hoyong barakja dunia akhirat. Apakah Pak Haji cukup dengan harta yang dikorbankan seperti ini? Malam ini sadayana ku Pak Haji dihadirkan, iya Neng di buruhan teh ku Pak Haji Nokus, di jajanan. Di pasian Acis, di pasian Mam, di bumi Neng di ponok ka dieu mah naik motor, di buruhan, tapi mau nyarekan ke Pak Haji, ikhlas ka dieu, ridho ka dieu, bade naon ka dieu, oh tak Neng mah bade tolabul ilmi, ari akang eta nu diharanap akang ka dieu bade naon, oh rek ningali abdi cenah. Jeung aneh abdi mah ningali bapak-bapak beda kana tampilan kana pangaosan mingguan. Biasana abah-abah lamun kana mingguan masuk make sarung kari-kari ka pangajian ka Pak Haji Nokus mah itu si abah meuni make celana panjang bari badag teuing ditalian ku rapia. Ibu-ibu nini dasar nini zaman now gaul. Biasana angkat kana pangaosan mingguan nini sok make sarung jeung samping kari-kari geuning ka Pak Haji Nokus mah eta si ibi meuni ningkah make celana legging. Pedah bade ningali hadroh jeung genyering tengingetkeun eta bitis geus jiga suling tinggal tulang kurang daging akhirna si nini dikoet ku anak kucing dikoet ku anak eta nini make aduh Neng terang teu lejing naon ari lejing deh duka ari lejing teh calana lepet gegeleun aing. Apakah Pak Haji dengan banyaknya harta pada malam ini sampai ketika kamari kene ieu hajat udah cukup akan nampak kesolehan putrana wabil khusus ieu panganten hitan de Bayu ternyata pun Pak Haji Nokus belum tentu nampak kesolehan anak dengan banyaknya harta yang dikorbankan.
naon kunci utama pokok utama budak koyong soleh saur dina keterangan hakku walid ala walad salas kewajiban orang tua ke budak lamun budak koyong soleh satu ada tiga satu ayu hasin ismuhuna namina budak teh bere anu hadet anu al jika neng namina saya Siti Maesaroh ngan lamun anjing papanasan jadi Siti Moesirah. Kapan hari istri maneng saya nami teh nganggo Siti Maryam, Siti Rukoyah, Siti Maimunah, Siti Muemaneh. Ayeuna masuk gara Raul ngaran teh ti kampung mah Ibrahim, jik ke kota jadi Abraham, Dawud jadi David, Sulaiman jadi Solomon, Aisyah jadi Ice, balik di Jakarta Panco jadi Panci. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Berilah nama yang baik ieu namina tos dipasian Bayu naon panjangna? Bayu Najril leres eta panjangna sanes panjangna Bayu mah lain kitu. Panjangna Bayu mah Bayu tak eta panjangna. Ari Najril tak eta mah lain panjangna eta mah nama lengkap. Neng tos jajan naon eta sugan teh neng teh tas bade uih tadi tetehna marek doakeun ku Bu Haji sing dipegat jurig tapi balik deui horeng teh tas jajan loli. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sapasihan nami anu saya tahu upami pamegat nami na teh tina Al-Qur'an Asep Muhtadin Cep Muplihin ngan ulah ari Asep Murtadin mah saya tangarana Ceceng Dolimin. Oh Kang Muhammad, Kang Ahmad, gaya yo mongoran budak sana mina eta Apriliani. Oh da bulan April. Ari eta adina Februari. Ari eta nu bulan Maret Meri. Jika tatangga Bu Haji kasep budak teh neng namina teh Gani. Jang sanami Gani, jang eta teh Gani teh tina Asmaul Husna, Goni tina Goni nganggo Abdun jadi Abdul Gani. Amoh cenah Bu Haji abdi mah moal make Abdun da ngaran abdi Gani mah lain tina Asmaul Husna. Tina naon atuh? Kapan Bapak abdi angga inung abdi nani jadi Gani. Oh, maneh mah singkatan. Kumaha cenah teh lamun inung maneh mumun bapak maneh iding muning. Waas lamun bapana Abbas inungna Kokom anakna teh jadi eta palah bapana Tata inungna Ai anakna ge jadi da ayeuna mah sok rupa-rupa ngaran budak teh kena usum corona teu bisa usaha 3 tahun yeunan budak da di PHK menang 3 budak teh 3 tahun 1 tahun hiji saha mah ngaran budak eta Udin Kopidin ari adina ojak jaga jarak ari eta nu bungsu Yatiban Soswati. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yang kedua, wayu adzibhu, kewajiban orang tua terhadap anak adalah beri pendidik. Tina naon bapak ngadidik na budak tina ilmu matematika bagus, ilmu geofisika hebat, astronomi baik, tapi yang lebih pokok anak didikku pendidikan agama. Aya di dia pendidikan anak usia dini, PAUD aya. Madrasah diniyah, pasantren. Aya budak ibu nu di pasantren. Aya budak ibu nu ayeuna masih di SD. Jung tareang atuh sarusulan sina arwih da ayeuna teh tos wengi neng piraku barudak sina ngarenong wayah kieu di sakola SD atuh neng teh sing bener geura ngajawabna da Bu Haji manaros teh aya budak nu ayeuna masih di SD cek neng aya cek ibu aya tareang susulan sina arwih budak teh dididik teh agama mah budak teh dididik ku pendidikan agama mah yakin budak moal soleh tuh kajantenan di Inggris neng terang Inggris tuh Bu Haji mama kalau kunci dina mobil didinya di Inggris ayah hiji ahli sejarah historikus ngarana Arnold Toynbee dia mengevaluasi dunia kian hari kian terpuruk beki dia dunia teh ibu lain beki alus tapi kalah beki ancur padahal teknologi semakin canggih usaha semakin lancar universitas institut akademi semakin banyak tapi hanya dengan itu saja tidak mampu membawa manusia ke arah kedamaian, ke arah kemerdekaan, bahkan justru sebaliknya musibah semakin banyak, gunung meletus, ombak melanda, badai menerjang, gempa bumi silih berganti, banjir tiada akhir, sementara kemarau panjang baru saja hilang sekarang datang menjelang, puing-puing berserakan, korban bergelimpangan, urai air mata bercucuran, jerit tangis memilukan. Tuhan, kenapa ini terjadi? Cek Arnold Toynbee
Bi bongan jelema jauh tina agama. Neng pokoknya cek manehanana the lesson indispensable for human being. Without it the existence of man was impossible. The lesson was essential for solving the most complicating problem. Kahartos tuh kanelah diajar gerak neng sing pinter jadi santri teh bahasa Inggris, bahasa Cina, apal bahasa Cina henteu. Itu neng mau dihanap terang bahasa Cina neng. Bahasa Cina na isuk-isuk can siang. Lamun rada berang carang-cang tihang. Tukang digawe cang cingceng tong liar cingcang cang huntu ompong tong tuang cangkang muncang. Lamun mencret tong tuang oseng kangkung. Eta bahasa Cina. Bahasa Belanda Bu Haji mah pinter. Bahasa Belanda na motor mogok mun teu salah diselah haben piraku teu maju. Bahasa Arab terang nih bahasa Arab. Naon bahasa Arab na bus? Atau apalun bahasa Arab na bus teh budiman. Kapan aya bus ngaran bus budiman. The lesson indispensable for human being. Agama jadi penting kedudukannya, tanpa agama mustahil dunia bakal aman. The lesson was essential for solving the most complicating problem. Agama sanggup mengeluarkan solusi, satu jalan keluar dari 1001 macam kesulitan. Pekwe jawab neng naon sababna negara urang teh kieu wae teu aman wae. Neng araya ya teh. Satu jawaban loba jelema nu jauh tina agama is da boro-boro ayeuna di batur cacak ayeuna di lemur-lemur. KTP Islam agama ari salat aya nu kitu aya. KTP Islam agama puasa sakedap deui bade mayunan bulan naon di dieu aya masjid daya eta nu sok ka masjid di dieu nu kolot nu ngarora. Lamun bulan puasa di masjid sok aya nu ngumumkeun sahur aya di dieu nu ngumumkeun pamuda atau aki-aki. Pamuda hebat di Bu Haji masuk aki-aki wae watir aki-aki jebah huntuna teh geus kari 3 ari masjid alus ari pokal pewot speaker kalah diketerokaan ku si aki mah bari ditiupan. Assalamualaikum poala sadelek sadaya nguningakeun ieu waos kantun 3 ieu waos kantun 3 paur cik lamun nguping suara nu kitu neng di masjid neng hayang nyaring atawa keung dah hebat di dieu mah ku pamuda waktos tabuh 3 sahur jelas jentre pertela. Banyak orang yang mengaku Islam, banyak orang agamanya agama Islam, tapi loba jelema nu tarasol. Neng, sok aya teu purun salat? Jawab, sok aya males kana salat? Hoream salat sok aya? Panghoreamna salat naon? Subuh, jeung salat jeung salat lo, jeung salat Abe atuh dari mah kamu oce-oce tak korban sinetron Ikatan Cinta. FTV rajon salat ngadaguan iklan heula. Rek maca Quran mapatahan budak heula. Kade cenah bisi si Elsa maju bejaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Gorok teh anakna. Mama si Elsa maju. Shadaqallahul adzim. Daya mangki wari mace atuh da nu dielingan nu eling-eling nu edan-edan di masjid nu adan tas sok aya geuning ngahaleuang eling muslimin sok aya nu kitu aya sok gerak urang ngajak salat asar babarengan kabeh neng kaluarkeun sorana eling muslimin anu kitu neng hariri ngajakan eling ngajak teu eling piraku wayah kieu ngajak salat asyar kapan subuh gencan kana lohor lila keneh matak Bu Haji mah teu miluan celengkeung ngajak salat asar tah nu kieu nu teu eling. Allahumma shalli wa sallim wa barik makana kada yu cegadu budak didiku aga
sina cinta ka Gusti. Hubbi nabiyikum budak sina cinta ka Kangjeng. Hubbil Quran budak sina bisa maca Al-Qur. Oh sok neng maca Quran. Degampil ayeuna mah neng dari awal teh ku Iqra kapungkur mah zaman Bu Haji mangga hejah. Da acan aya Iqra. Mun tos subuh teh dipapatahan ku mamah teh kupun biang ngadinya maca Quran sok tuturkeun be jabar ba sin jersi ya jabar ya hijikeun bapa sia tuluykeun deui KPS ku dal PSU ali PSU sin jabar sa he jabar ha hijikeun deui kudu usaha hijikeun tinu tadi bapa sia kudu usaha kanyahoan ku bapak molotot nyarekan ari ngaji mapatan budak tong anung politik pindah sia ka dieu ka bapak dipapatan deui ku bapak teh mim jabar ma teh jabar ta sin JRC ya jabar ya hijikeun mata sia cuh baheula macan aya Iqra neng hubbillah budak sina cinta ka Gusti minimal atuh budak teh sing bisa maca sing bisa apal sifat nu wajib di oh ayeuna budak geus kuat syahadatna diajarkeun ku indung bapana asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasul tak ulangan ukur dibaca syahadatna tapi orang sing bisa malikeun nanya ka diri syahadat nu nyiptakeun urang syahadat nu ngahirupkeun urang syahadat nu ngamaotkeun urang syahadat nu ngakitu kieukeun urang kembali malatas la ilaha nu ngahirupkeun eueuh deui iwati Gusti nu ngamaotkeun Gusti nu ngabeungharkeun Gusti nu ngamiskinkeun Gusti nu ngageliskeun Gusti nu ngabututkeun Gusti palebah dia dunia gelis kasep tidak ada yang mesti kita sombong. Awas para pemuda boga motor garengkeun knalpotna jangan seperti itu. Tadi Bu Haji itu tuh di Cidaun lu aya pemuda nyiap motor teh meuni beda-beda sorana teh bisa kanyahoan tah motor anu ngareunah mah pas nyiap teh cek kes oh menang kes tah meulina kontan teh sarepet deui lu jeger make tato lu ngunakeun cakatuhu lu di udang soang leweh bahasana teh anjing aduh jajan cilok geuleuh da halo minuman keras whisky brandy Manson KTA tapi miring Jennifer PLBK PLBM anjing edan di dalahar aya nu diutakeun hulu peda jeung genyer mawa motor aduh nyiap eta euceuk ka kuping teh setoran oh meunang nganyuk tah eta pas dipengkolkeun teh euceuk direm kiri dit oh can lunas awas ulah sombong agul ku dunya gedong imah tong dipake sombong imah luhur tong dipake ku luhur imah jangkung tong dipake adigung yakin suatu saat akan kembali kepada Allah kabeh dunia moal dibawa sup neng ka jero kubur neng dikubur poek henteu tuh geuning apaleun nu geus ngalaman dikubur mah tak ieu nu ngajawab teh ririwa teuing memedi teuing jurig da geuning ieu mah geus apaleun poek wilujeng wengi ka ririwa jung neng ke balik deui nya ka alam masing-masing nu tadina neng ti makam balik deui ka makam nu tadina ti pondok ti kobong jung balik deui ka kobong nu tadina ti lemur euceuk balik deui ka lemur ieu mah geuning apaleun berarti keur hirup kadua kalina apaleun poek cek abdi ge yakin ieu teh riri neng ni apal kitu geuning nu nyaangan amal urang nu moekan dosa makana di dunia tempat tatanen akhirat tempat panen selamat jembak jadi akhirat gumayot kumaha amal urang keur waktu di alam don apal neng teu gumayot ih teu apaleun ari gumayot teh gumantung kapan setiap anu ngagayot pasti keheula tong wakas seuri bisi pikasieun setiap anu ngagayot pasti ngagan setiap anu ngagantung pasti minyak lantung minyak tanah nu ngagantung matak ngeun maksudna neng nu ngagantung nu ngagayot teh nu ngeunah teh jeruk lengkeng tah jiga Bu Haji namanya di ditu tuh di bumina Pak Haji Nokus olah meuni pinuh eta di tengah bumi teh kelor mangga cenah Bu Haji ngaluut aya kue ngan kelerna can dibukaan bieu mah aya jeruk neng tengah leuut Bu Haji tengan hiji kunaon geuningan hiji emut ka salaki piraku Bu Haji kudu nuang jeruk nyalira matak punten Pak Haji Nokus itu teh keresekan kardusan wae ih ami adil atuh ceuk cenah Bu Haji mah atuh kitu mah teu ridho meureun ka dieu teh ulah ngabahas ridho jeung henteu da lamun abdi teu ridho rek naon atuh jig-jig ka dieu jauh-jauh kitukeun masalah duit mah eta mah urusan Pak Haji abdi mah dibere we duit ku Pak Haji syukur henteu we piraku itu da Pak Haji Nokus teh jalmi eling ieu neng ari Pak Haji Nokus eling teu tah mun cek neng eling punten Pak Haji abdi make nangtoskeun eling henteu na kumaha Pak Haji mere gede jeung leutikna mun mere gede berarti Pak Haji Nokus teh
sok atuh bantuan. Mun merek gede berarti Pak Haji Nokus teh eling, mun merek leutik berarti henteu teu gede. Neng astagfirullah, teu sopan kanu hajat nyebut teu eling. Merek gede eling, merek leutik berarti henteu teu gede nyebut teu eling. Pak Haji awas ya santri tong dibere dahar. Ka Pak Haji geus nyebut teu eling. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Awas neng ulah sombong ku gelis, ulah sombong ku pinter, ibu ulah sombong ku dunia. Ternyata bu, ibu tita tadi melong we ka bumi Pak Haji kabita meureun di tingkat. Keun dan nu Pak Haji. Ulah tepikeun ka pasea jeung salaki. Datang ka imah bapak, tuh usaha teh sing aya kamajuan tingali Pak Haji. Imahna meuni alus, di hareupna aya parabola, piraku urang hayu we paraseuneu. Tingali bapak Pak Haji mah gaya imahna jalan-jalan make es kuno, piraku bapak unggal poe hayu we ngadodorong es cincau. Nyakeun ya, milik rezeki mah da urusan Gusti Allah anu ngat. Da geus maot mah kabeh dikantunkeun, ketika urang maot sup urang ka jero kubur, apa yang pantas kita bawa mati? Nu bakal dibawa maot eueuh deui iwati amal urang, dan nu maotna oge urang sanes soleh. Jadi nu dibawa nage amal. Lamun neng maot mawa amal soleh ke soleh maot rek nyanak nusa amalna da soleh ge hayang babawaan. Neng teh sing areling atuh kapan neng teh boga amal naha atuh maot mawa amal nu batur kemang soleh ceurik bari ngegel curug. Ieu eueuh amal ka mana dipaok ku RW cenah nu dibawa mah amal mata kade akidah la ilaha Muhammadur Rasul. Horeng maot ngadodong borosok di datang nate nyaho ngageretok tempo ngageretok taya berang taya randa taya kuring di mana ajal gesumping temenang tempo naking temenang tempo anaking salatullah ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin lah. Iya nuku Pak Haji Nokus anu bakal dicanak teh naon atuh ketika Pak Haji maot. Masalah satu sodako jariyah tah pada malam ini ti kamari bahkan Pak Haji terus ngorbankeun sagala rupi disodakokeun ka wargi sadayana. Yakin mudah-mudahan sing jadi pahala kanggo Pak Haji Nokus. Nu kadua ilmu anu manfaat, tilu doa anak anu yakin yang diharapkan oleh Pak Haji. Sok Pak Haji didik budak kan ayeuna nami mah atos dipasihan naon sababna ku budak soleh. Yakin eta doa ti putra anu soleh nu bakal ngocor pahalana kanggo Pak Haji sareng buha. Sabar hiji putra Bu Haji teh? Dua, berarti Bu Haji teh dua kali ngalahirkeun. Ibu nyeri henteu ari ngalahirkeun. Wadul bohong mah nya borosot deui. Ari nyeri mah tos we hiji. Isukan neng bakal ngalahirkeun neng nyeri ngalahirkeun teh. Allah mata tak isukan nu bade nikah lamun bojoaan nuju hamil ulah sok ditinggalkeun komo lamun teu 8 bulan bisi pecah ketuban bahaya engal ku suami setia siap antar jaga geuwat pamajikan bawa ka bidan tong dibawa ka warteg. Datang ka bidan saur bidan sok neng naik kana ranyang muhun bu bidan da kana kenteng mah luhur teuing. Tarik napasna pasti bu bidan da tarik tamang mah Agustusan. Heujeunkeun. Awas bapak-bapak moal milu ngaheujeun. Matak bapak palebah dieu bapak ulah sok nyepelekeun ka awe. Yo Pak, jadi awewe teh ulah majarkeun teu capek alabatan lalak. Sok cek mengpeng aya urang daremo. Ojo. Capek henteu jadi awewe. Yuk neng ayeuna senang jajan ku mamah di pasien artos isukan mah geus nikah mah neng lain ngurangan kariweuh bakal namahan kacapek komo lamun geus gaduh putra neng. Salaki mah da moal bisa nyusuan, salaki moal bisa ngalahirkeun, salaki teu bisa hamil, salaki moal bisa ngajuru. Sakumaha gagah-gagahna ge lalaki moal aya lalaki nu bisa hamil. Sok tah ieu tah Ihsan hayang duit teh 50 juta. Ku Bu Haji rek dibere tapi Ihsan kudu hamil heula. Moal aya lalaki nu mampu hamil sagagah-gagahna lalaki, tapi awewe sanajan awakna begang garing ipis hideung hirup deui. Tong boro-boro ayeuna hamil 8 bulan awewe mah pak gagah kuat ku Allah dilatih mawa gunung 2 ge bisaeun. Naon gunung 2 teh neng? Alasu nen
asukan teh neng mun geus gaduh budak mah eta neng teh danya ka budak tengah peuting tingali ibu haji bojona Pak Haji Nokus cep ayeuna bayu nuju alit keneh nuju ea keneh ea sorry ibu haji na teh beubageur ucuy nen da Pak Haji Nokus mah teh tiasa nganenan budak teu bisa ngarerepeh budak mata kakang ulah sok nyapirakeun ka awewe ka hade kang geuning akang mah teu bisa ngarerepeh pakan cek akang teh kalah ngagoingkeun pamajikan mamah ganeng budak waan wae susuan ka dinya ece tunuh-tunuh ge nyaring lilir beubageur yeuh nenen cu genyel budak teh ngagenyel tepikeun ka rehe budak geus rehe kapan bapana ge milu gogoakan orok jabri gogoakan ece cek salakina teh kumaha cek bojona ganeng bapak ka dieu ya sampeurkeun ulah kalah waan geuluh yuh sabelah deui kop nganggur tah sok ka dieu parasmanan jeung budak aduh nu sabelah ku budakna nu sabelah ku bapak deh tapi ka hulu susu teh offset ari kutangna luhureun dada susuna hanapeun bujal capek neng tingali Bu Haji ulah majarkeun cenah bumi na ge di tingkat meureun senang geus gaduh budak mah boro-boro nuju tuang enak bareng porocot budak salaki amek-amekan mamah tageuleuh budak riweuh pamajikan mah beubageur beudi omehan ku mamah riweuh atuh pandangan nu katuhu ngeupeul sangu nu kenca ngeupeul tai rek ngahuapkeun sangu rek ngalungkeun tai pabeuli sangu dialungkeun tai dihuapkeun bakal ke alaman neng ye Bu Haji ge capek jadi awewe teh Pak Haji Nokus ya Allah siang wengi gerapa ngaosan ka dieu tebih leuheung tapi oge dugi mobil palebah kamari-kamari mah oco abdi ngaos daerah Sukabumi ka ditu teh sagarentan ka ditu alah jalan tebih mobil teu dugi dijemput abdi ku motor bek tu bari leuheung lamun caket 7 kilo kana motorna motor butut tukang ojekna hidung awakna bau gerasok rek teu nyeri hate kumaha ece lamun teraskeun da ieu teh hakikatna Gusti nu kakitu kieukeun abdi kapaksa we naek kana motor ibu abdi muntang kana beheung tukang ojek bari ngajegang da sieun cilaka setiap digah cekek beheung tukang ojek teh setiap digah cekek pokona mah sapaparat jalan Bu Haji dicarekan ku tukang ojek kakarek cenah manggih penumpang jiga kieu muntang kana beheung emang beheung aing setang kitu lah paduli teuing nu penting mah salamet we dugi kalau kasih neng bayangkeun 7 kilo dina motor tapi semangat Bu Haji tambah ningali jemaah kompak aya meureun 3.000 mah tapi seueur keneh di dieu aya 10.000 jeung nu teu hadir 2 jam setengah jang Bu Haji ceramah semangat da dipayun seueur pamuda kararasep jiga di dieu aki-aki hungkut lungsur tina panggung duh ibu abdi ku panitia dipasihan amplop muni atuh ngan ipis abdi api-api we ka WC puguh hayang muka amplop dibuka teh teu kurang teu leuwih ngan ukur 100.000 meureun kitu ieu teh pahili ai pas ditingalian teh nya aya namian tulisan dina amplop teh jang MC si horeng teh pahili matak punten Pak Haji Nokus ti ayeuna pisahkeun mana jang abdi mana jang MC bisi pahili Pak Haji kitu ari lungsur teh oce abdi permios pamit Pak bade wangsul mangga aduh ibu dipasihan berkat kardus 5 ditumpukeun na motor biasana mah Pak Haji sok 10 kardus biasana mah nu biasa ieu mah Pak Haji ditumpuk pangluhurna hayam hirup oco semangat tukang ojek ngebonceng nu gulis serepet teh oco ai pas mudun remblong jeger nabrak tangkal kalapa tukang ojek nangkarak bengkang dina kotakan sawah teu ditulungan teuing maot teuing hirup lah da abdi fokus moro hayam leupas sapeuting nalangsa kang nasib hujanan moro hayam leupas teu kapangi-pangi hayam manggih entok batur eta we nu dibawa ari geus bisi katanyaan ku salaki jiga kamari sami ka tukang salaki amak-amakan tak ka Bu Haji hampir rumah tangga Bu Haji diambang perceraian nyeri hate ku salaki keur mah capek salaki baeud wae hate ku naon baeud wae hoyong nenen tuh kunaon atuh mama teh capek tas di mana kitu kapan tas ngaos bohong maunya balik ngaji dina mobil berkat cenah nya teuing teruskeun we kanu hajat tah kitu Pak Haji Nokus gara-gara nama cenah biasa komoti Cianjur masuk aya gula aya beas aduh kateuing punten Pak Haji ieu mah nu atos Pak Haji cenah Pak Haji mah teu acan omat Pak Haji ning seueur emutannya sok we kanu atos geura nurutan ngahaja Pak Haji abdi manggobrol kitu amih aya persiapan bisi aya beas jeung gula encan di karungan sabab ari jalmi masukkeun aku ka poho mata kudu saling eling Allahumma shalli wa sallim wa barik doharodino Nabi Ahmad doharodino muayyad ada biduhurin Nabi Ahmad ya hanana
Hanana ya Hanana ya Hanana ya Hanana ya Hanana ya Hanana. Neng di mana ya fadlu minallah curug acungkeun urang tingalikeun tanda wahdaniyat di Allah pidat sifatil apa teh hak nu wajib di badan hanya satu Gusti sok dicek heula dalikal fadlu minallah sing tarik ieu tos taruang encan sok sing jarak jag neng umat Islam teh ulah laloyo nya bapak-bapak sing karuat ari umat Islam mah cenah teu kuat teh jag-jag meser obat di warung namina kuku bima mun eueuh kuku bima neangan we kuku kerud kuku careuh gitu dalikal fadlu minallah bayangkan ya Hanana ya Hana yang di bawah semuanya ya Hanana ya Hanana ya Hanana semuanya doharodino rinduhurin Nabi Ahmad doharodino diduhurin Nabi Ahmad ya Hanana Nabi Muhammad dalikal fadlu minallah ya Hanana 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 Allahumma sholli wa sallim wa barik taitan mau di kopiah eta di kurung sarung hei jang kadia jang kadia jang sekedap jang kadia sok kadia eta santri sami ti darul naon eta ti Babu Salam kadia santri hiji ukeun ti Babu Salam kadia jang ieu sami jeung neng kadia jang ti eta ti pasantren naon eta dia eta ti pasantren mana eta teh Raudatul Aulad kadia nyuhunkeun saurang pamegat atawa istri kadia sok kadia sok hai sahanami Fitrah Al-Faujan sing tarik Fitrah Al-Fauzan aduh hebatna arana sabaraha tahun Yuswa 13 nah geuning eta geus kumisan jang ka dieu geura kabeh dia tuh tos sabaraha tahun ngaos di mondok di Babu Salam Tilu lebih kadia ek naros Bu Haji rukun Islam aya sabaraha 5 syahadat salat zakat puasa munggah haji ka Baitullah tepuk tangan buat Chef Faujan hei hiji deui Nabi Muhammad lahir di kota mana Mekah wafatna di mana Madinah dimakamkeunana di mana di Madinah iya nu jadi pertanyaan ieu ari Chef Faujan rek dimakamkeun di mana di dieu jauh-jauh teh di dieu di dieu cenah gawat atuh geula kalubur di dieu ieu kapan geus ngunyuk curugna teh rek di dieu cacing jang tah cepengan tamik tah hei jang ujang rek dikubur teh dina jero naon taneuh ari ujang ku Allah diciptakeun jang paujan asalna tina naon tina taneuh jadi ulah salah engke ge bakal balik ka mana taneuh ka imah engke mah jang astagfirullah kapan hirup keneh lain ujang teh nah atuh balik ka rek ngaliang kawas rinyuh kitu balik ka rek ngaliang kawas jangkrik Allahumma sholli wa sallim wa barik sok jang sholawat heula satu sholawat wae sok bareng bade naon sholawatna Allahumma sholli ala sayyidina tong seri Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wal afiyati hamdani wa shifai wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma sholli wa
salli wa barik. Alai. Allahumma salli wa sallim wa barik. Alai. Jang Pak Ujang, pertanyaan dari nomor 1. Rukun Islam ada 5, dijawab dengan benar dan tepat. 50.000. Nabi Muhammad lahir di kota mana? Mekah, wafat di Madinah. 50.000 ditambah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Cepengan. Kadia ya mah kadia. Hei saha tadi teh nami teh? Ihsan. Berapa tahun umur Jang Ihsan? 18. 18. Eta kuku paranyang. Kapan? Ai kuku teh Jang Ihsan ulah diingu kitu. Sunat kuku teh dirapihkeun. Nah, meresihan kumis teh sunat. Meresihan bulu kelek sunat. Meresihan bulu sayang kodeng sunat. Itu mun di lalaki dikerok, mun di awe dibenyeng didudutan gitu. Tadi hitan teh sunat. Ieu geus dihitan teh can. Terus eta terus dihitan. Atas Jang Ihsan cepengan. Sok ka masjid tara. Esok. Naon ka masjid? Tepan. Oh, sholat berjamaah. Oh, tah meungpeung Jang Ihsan hirup sing dae ka mana? Ke masjid. Da boro-boro nu hirup kudu ka masjid, anu maot oge anger akhirna sok dibawa ka mana? Ke masjid. Ka makam bedus. Akhirna mah atuh. Nu maot mah dibawa ka makam. Maknya nu pae tuluy digolerkeun di masjid. Jang Ihsan akhirna mah bawa ka makam. Oh, Jang Ihsan, eueuh deui tugas urang teh kudu Ibadah. Salat mah nu alus berjamaah di mana? Di masjid. Meungpeung Jang Ihsan cager kudu ka mana? Ke masjid. Da boro-boro nu cager kudu ka masjid. Jang Ihsan gering sing daek init ka Masjid. ka dokter yang gering mah ye. Atuh piraku gering digogotong ka masjid. Bu awas salaki sina ka masjid kajen eceu hujan kajen leueur. Urang gaduh tujuan anu dituju hoyong pahala 27 darah. Sok geura Jang Ihsan cakeutkeun mapai jalan Setapak ngajugjug ka hiji ilmu. masjid Jang. Kapan keur nguruskeun masjid. Nah atuh maneh mah maliwang wae. Balikan deui Jang tos tuang can. Terus ari tuang Ujang sok naon beas atawa sangu? Sangu. Ari sangu asalna tina naon? Tina beas. Tina piring Jang. Manya nyomotan remeh tina beas. Oh sok Jang Ihsan tuang dina piring osok. Teu meunang nu alus mah dahar mah dina kursi Jang. Dina karpet, dina samak. Piraku Ihsan eta bujurek nyengcelek na piring. Aduh emang beki penting beki error kieu geuning. Sok balikan deui Jang Ihsan. Mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji Lembur. masjid. Ka lembur-lembur deui. Kapan rek salat? Teu karasa capena sabab aya pamaksudan. Hujan angin dor-dor gelap ukur payung nu ngiuhan. Najan poek bari leueur teu paduli kajen. Teuing jadi Jang Ihsan ka ade sanajan Jang Ihsan hujan kudu ka masjid leueur, kudu ka masjid. Lamun leueur mawa naon Jang? Lamun poek makel Baterai. lamun hujan mawa Payung. maksakeun init ka Masjid. sae lamun hujan di payung ka masjid. Sae. Teu sae tu nawe di luar payung nama Jang. Manya atuh sorangan maneh di papayung di jero masjid. Ajaran isuknya Jang Ihsan ajaran. Mun ceuk Jang Ihsan alus isuk ajaran Ujang sorangan nyengcle di jero masjid di papayung. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Alai. Masya Allah semangatna Jang Ihsan nuhun Jang Ihsan. Hei Jang, hei. Masya Allah ka dieu sok ka masjid alhamdulillah. Ieu 50.000. Hiji deui, hoyong gaduh bojo teu? Hoyong nikah teu? Oyong. Aya deh, da nawar mah atuh. Isukan kadanya Jang Ihsan lamun boga pamajikan sing bisa apal kana tanggung jawab jeung kewajiban. Oh, mah Jang Ihsan isukan geus boga pamajikan teh sing minang pameulikeun cangkaleng lain cangcut. Cangkaleng meuli nanti pamijahan bari jarah. Mane mah kana cangcut. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Alai. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Alai. Sok sholawat heula, sholawat naon? Sok sholawat heula, sholawat. Sok naon sholawat nu apal? Sholatullah we atuh mi babari. Salatullah salam Salamullah ala toha Ajib. Rasulillah. Salatullah Salamullah ala yasin habib. Doa Rajab. Allahumma barik Lana fi Rajaba wa Syabana wa balikna Ramadana wa hasil maqasidana semuanya salatullah salam Salamullah
ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin Habibi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Masya Allah ternyata Jang Isan pun begitu luar biasa. Tambah deui 50.000. Nuhunnya tah ieu bekel kop Jang Isan. Sing cagernya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sok sakali deui doharadinu muayyang ada biduhurin. Angkatkan curug nawas. Sok yang paujan. Fadlu minallah. Ya Hanana, 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 ya Hanana. Doharodino. Muayyan. Semangat semuanya terakhir. Doharodino muayyad ada biduhurin Nabi Ahmad. Ya Hanana bi Muhammad dalikal fadlu minallah. Ya Hanana, 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 ya Hanana. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Terakhir yang ketiga, kewajiban orang tua terhadap anak supaya menjadi anak yang soleh. Wal yutimhu min halalin, anak beri makanan anu doakan ibu, keluarga Pak Haji, para putra nasing saroleh, ibu Ramana, mudah-mudahan paranjang Yuswa, berkah Yuswa, semua yang dikorbankan menjadi ladang ibadah untuk bekal nanti di akhirat. Amin ya robbal. Sehatkan Pak Haji sakulawargi, urang sadayana hadir di dia sing sararehat sadayana. Allahumma sholli ala Muhammadin tibbil qulubi wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi berkahnya solawat, musibah terangkat, terkabul segala hajat, lahir batin jadi sehat, diakui menjadi umat yang mendapat syafaat kelak di hari kiamat, bahagia dunia akhirat. Allah semuanya ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil sifaiha wa nuril absari wa diya wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Cipejeuh jalan Cieureih meuli kupat di abonan pebeujeih pami marulih ulah ngupat ka awonan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.